Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring pun Siti Selpia dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga orang saksenan warta salengkepna. Aturan daerah nu ngeunaan kana pamakean, pamulasaran, pamaliharaan jeung pamekaran bahasa, sastra, jeung aksara Sunda geus ditangtukeun ngaliwatan sidang paripurna di gedung DPRD Kota Bandung. Senin, 28 Mei 2012. Pupuhu panitia khusus Tatang Suratis nepikeun yen bahasa Sunda di Kota Bandung geus jarang digunakeun jeung dikhawatirkeun leungit. Kukituna, dijieun aturan daerah ngeunaan kana pamakean, pamulasaran, pamaliharaan, jeung pamekaran bahasa, sastra, jeung aksara Sunda. Kukituna, dina aturan Perda diatur diantarana unggal poe Rebo, sakabeh warga Kota Bandung, katut pajabat atawa masyarakat wajib ngagunakeun bahasa Sunda. Di sakola oge, pangajaran bahasa Sunda wajib dijadikeun kurikulum ti mimiti SD, SMP, nepi ka SMA. Saencan Perda ieu dijieun, bahasa Sunda emang geus digunakeun di sakola unggal poe Rebo di tahun 2006. Pamakean bahasa jeung aksara Sunda keur ngaran-ngaran jalan di Kota Bandung oge geus digunakeun saencan Perda ieu disahkeun, ceuk Dada. Pupuhu DPRD Kota Bandung, Erwan Setiawan, nepikeun kana pangesahan Perda Bahasa Sunda yen sakabeh warga Kota Bandung teu iwal ti pendatang oge kudu patuh kana eta aturan. Nurunkeun Erwan, sanajan dina Perda diwajibkeun ngagunakeun bahasa Sunda unggal poe Rebo, tapi eueuh sanksi pikeun anu henteu ngagunakeunana. Sanksi ieu diatur, tapi warga Kota Bandung ngabogaan tanggung jawab pinuh wajib ngagunakeun basa Sunda lamun masih keneh hayang cicing di Bandung. Pamiarsa, mung sakitu anu kapihatur ti program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun Siti Selpia amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.